Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Nuhun daramang mah. Abah oge Kang Kevin, alhamdulillah dina danget ayeuna aya hibar pangduan ti sadayana. Lami sono ka wargi-wargi sakali deui mugia urang salamina aya dina panangtayangan Allah Subhanahu wa taala. Kanca dangu ya aya yasana Ki Masram dina tahun 68-70 lah dongeng ieu mah salaresna. Mangga urang keureuy urang padar urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggone ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca abah wargi-wargi abah sakuliah dunya. Nyanggakeun kapincut ku Bandar Buntut yasana Ki Masram. Kamari teh kanca parantos dugi ka hampura akang hampura ceuk Herman atuh puguh we ratna mani ngaranjug jelas tetela ayeuna mah kanyahoan yen tundanganana teh bisa lakieun Neng Eti atuh nyal we amek bari pok nyarita. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Teu sangka teuing nya Kang Nandang. Rupa siga nu lungguh ari kalakuan siga doniwan. Ngaran we gonta ganti da eta meureunnya ameh teu dicuriga. Aduh nah atuh Eti maneh teh teu bebeja ka kami. Mun seuk nyaho mah kami ge sudi najis teuing. Cekratna jua molotot we ka Herman teh. Tah bibi ayeuna mah ku bibi ge kasurti meureunnya. Ieu lalaki teh bisa lakieun abdi ngaranna Herman lain Nandang. Tah ka ieu lalakina abdi ribut-ribut rek dikawinkeun teh. Tapi ayeuna mah loba pisan gogodana. Teu heula Kang Herman teh diheroan ku Bikokom. Tah nu matak harita teh dikasih tusaeurkeun oge. Da kalakuanana teh bener. Kahalo teh lain ngajujurkeun, tapi kalah karek ngabaruntakeun, rek ngarebut pisalakieun. Ayeuna bibi deui kawas bolon we. Piraha ku bibi teu terang. Meureun ku Bikokom di pejaan. Yen ieu lalaki teh bisa lakieun abdi. Tapi nah aku bibi dibarengan bae. Mun kieu mah bibi teh rek ngabaruntakeun. Senang-senang we nya jalan-jalan. Memotoran. Nah bibi teh teu payu ka lalaki nu sejen. Ceuk Neng Eti. Kanca dangu ari tadina mah moal ngucapkeun kitu. Ngan tina bakatku amek nepi kaluas nyarekan lak-lak dasar karatna jeung neken nyalahkeun. Malah ucap-ucapanana ge ngaleuwihan ti wates kasopanan. Bet wani tunjuk sagala kanu jadi bibi.
Bogoh we Ratna teh jadi nafsu. Sanajan bener manehna salah, ari dikitu-kitu teuing mah teu wudu we ngadegdeg. Eti lancang teuing sabibir teh ha. Wani kitu saka bibi teh ha. Kurang ajar, bangkawara. Ya, kami mah teu salah. Sabab kami mah teu nyaho mun ieu lalaki teh pisalakian maneh. Nah, sana teh. Awas ya. Diwarah geura ku kami mah. Ceuk Ratna malik nyengor. Nya, biar aku deui atuh bikokom teu ngabejaan ka bibi. Ceuk Neng Eti leuleuy. Teu beja teu naon. Mata kami teu nyaho oge. Paingan. Teu heula mamontel wae ke cekokom. Dah eta nya geus aya hubungan. Teu suka ya abdi mah. Teu suka. Sarua we ku akang teh jeung dibibirang. Ceuk Ratna. Ke sabarat, sabar Et. Ayeuna mah geus sidik akang salah. Geus we ulah diributkeun. Daerah mah sarerea. Ayeuna mah urang bereskeun we. Kalawan aya dina kadamaian. Sangkan beres teu katutuluyan. Cek Herman beungeutna reup geuneuk rai pias santeuna. Dugdeg gede kasieun, gede kahariwang. Nada abdi mah marek era marek wirang. Akang nu dosa, akang nu salah. Nah era na make kudu sarerea. Moal yang damai abdi mah. Cek Ratna nempas. Nya ulah kitu Rat. Kapan Kaneng Eti teh dulur nya kitu deui Eti ka Ratna. Piraku kudu riributan perkara nu kieu mah era atuh ku batur. Ceuk akang ge ayeuna mah geus ulah cekcok. Ratna ulah loba omong, boh ka bapa, boh ka kokom. Jempe we lah. Ulah ngaributkeun. Nya kitu deui Eti ulah aduan ka bapa sareng ka ibu. Ameh teu hoghag. Dalam ribut mah nya wirang atuh. Da jeung dulur. Sarua we lamun ribut teh jeung megatkeun babarayaan. Ceuk Herman ti dituna mah rek ngalolemu Ratna jeung Neng Eti. Tapi Neng Eti jeung Ratna teu kaolo, teu daek nurut. Duanana sarua pada hayang meunang sorangan, pada hayang bener sorangan. Nah mageni tak kitu ka abdi. Paling ka Eti nu rek kawin. Moal abdi mah moal rek ngagugu. Sanajan dihalang-halang oge rek bebeja ka bapa. Ceuk Ratna beuki wani pisan. Abdi ge sarua teu suka ku Kang Herman teh. Asa diheureuikeun. Atuh kubiratna asa dihina. Direbut kasukaan. Ayeuna oge abdi mah rek bebeja ka Abah. Ceuk Neng Eti bari sesengor. Atuh ribut teh lamun kitu mah. Ari ribut teh moal matak untung. Akhirna pihak Eti rugi, pihak Ratna oge rugi. Jeung naha atuh pira perkara sapele kieu digedekeun. Geus we pupus. Anggap we ieu mah angin nu ngaliwat. Komo ieu jeung dulur. Ceuk Herman terus-terusan ngolo ka Neng Eti jeung Ratna. Pek we sing wareg. Pek bibi sing wareg sosonoan teh. Ngomong geura Kang Herman mah. Mangga ieu nam sing jongjon we. Da abdi marek balik. Ceuk Neng Eti. Manehna teu kuat terus-terusan nyang hareupan bibina. Teu kuat dumeh gede amek. Kapaksa we terus ngaleos. Maksudna rek sasadu ka kolotna. Keheula Et, keheula. Ceuk Herman ngahalangan. Tapi Neng Eti maksa init. Geus teu ngaliek deui. Teu sangka geuning akang teh nya. Pisalakian Eti. Ngawiwirang, ngerakeun. Tos ayeuna mah putus hubungan abdi ge. Teu suka ari kudu didua mah. Ceuk Ratna bari cumiduh juaeun aker. Nya hampura we Rat. Akang teh rumaos salah.
Ari ayeuna mah kudu kumaha deui atuh. Cek Herman nyaritana bingung pisan. Hampuranya, ari geus ieu mah. Baik, ka itu kekepan si Eti. Cek Ratna bari leos we kakidulkeun. Ku Herman ditewak maksudna mah rek ngahalangan. Bari ka mana Rat? Hayu we mah urang sareng we sareng akang. Teu, sorangan oge ludeung. Baik we kekepan si Eti. Dah Kang mah, boga kabogoh si Eti. Cek Ratna bari terus we ngepeskeun dengan Herman. Kencid we leumpang gancang nakeran. Atuh Herman ngan bati olohok. Manehna bingung. Kumaha nyapi petaeun. Kumaha carana nyang hareupan nu bakal kaalaman. Sedengkeun manehna jelas aya dina salah. Kanca dangu sadayana. Neng Eti leumpangna mani ngagedig rurusuhan. Tina ku hayang buru-buru datang ka imah. Hayang gerapok ngadoni ka inung bapana. Picaritaeun mah geus dientep di jalan keneh. Cerak kana beca. Ka tukang beca ge nitah gancang-gancang. Kebeneran we tukang becana budak ngora atuh juga sabrut we ngebut siga nu diudag jurig. Teka catur di jalana beca geus nepi ka situ aksan. Jut Neng Eti turun. Sanggeus mayar ongkos beca barbat teu lumpat gebro. Panto disurungkeun telenyang we ka jero. Duk nyuuh dina dipan. Atuh puguh we. Ningali kitu Pak Haji jeung Bu Haji reuwaseun pisan. Pok we Bu Haji nanya ka anakna. Har, kunaon datang-datang ribet ceurik. Lain tas di kota Eti teh. Mana udah teh? Eti, kunaon Eti teh? Nah mangge naon? Nepi ka datang-datang teh langsung ceurik. Nah cilaka, nah kacopetan. Cek Haji Ahmad milu reuwas. Nu ditanya teu nembalan. Sajongjongan mah ceurik we. Atuh puguh we Bu Haji mah beuki panasaran. Gek diuk gigireun Neng Eti. Lalaunan leungeunna ngusapan buuk Neng Eti. Geus kitu pok deui Bu Haji nanya. Eti, kunaon Eti teh? Pok, atuh gara nyarita. Naon sababna? Balik tebet terus ceurik kieu. Kacopetan beurnya. Keun bae. Ari kacopetan mah tong dipake ceurik. Da duit mah beunang diala. Bisi hayang meuli wedak mah pek ku abah dibere deui duitna. Ceuk Haji Ahmad. Ibu, abah, sana kacopetan. Abdi teh cilaka. Tembal Neng Eti beri cengkat. Terus nyusutan Cipanon. Hate peurih, sedih asa digerihan. Teu nyangka pisan Herman teh hahadean jeung Ratna. Ari curiga mah ka Nyi Kokom, tapi buktina bet ka Ratna. Sagruk we ceurik deui. Cilaka. Cing ari cilaka teh cilaka naon? Mok atuh ngomong. Kunaon? Ibu Haji bari neuteup. Ibu, abdi teh pendak sareng Kang Herman, Bu. Anjeunna teh bet kabobonceng istri anu sejen. Ibu, abdi teu kiat. Teu kiat abdi mah, Bu. Cek Neng Eti. Gebeg atuh Bu Haji jeung Pak Haji ngagebeg. Duanana sarua reuwas ngadenge Herman ngabobonceng awewe teh. Atuh pok deui Haji Ahmad nanya.
Ke. Ngabonceng saha. Jeung eureun heula henteu bieu teh. Sugan patanya naon. Abah, awena teh kenal pisan. Maneh dulur keneh urang. Duh, Abah, teu kuat abdi mah. Maneh asa dihina. Bu, Cek Neng Eti. kela dulur urang. Saha? Kokom lain. Cek Ibu Haji meni ngeleper. Tayohna we ambek meureun. Teu ngeunah anakna dihina deungeun. Sanes bu. Sanes ku kokom. Saha atuh? Saha? Cek Haji Ahmad. Piratna bu. Aduh. Terus angga teng bu. Kening. Kang Herman teh. Jalah julu. Paingan teh ka dieu. Orang teh mal dinten sosonoan san piratna. Cek Neng Eti. Kela. Ratna teh Ratna mana? Cek Bu Haji, mani tipe pereket nahan ka ambek. Mohon. Ratna Ki Andi. Bu. Kang Herman teh diolok ku Biratna. Tadi awe ka abdi teh maneh mah panas. Biratna teh dibonceng. Maneh nangkep Kang Herman. Eta we bu ditas ku abdi oge. Maneh olo-olo pisan Biratna teh. Kanca dangu ngadenge beja anakna kitu teh. Bu Haji jeung Pak Haji ting harulang. Bari ngadeg-deg. Santeuna milu amek, milu teu ngeunah. Komo nu jadi anak teh rek dikawinkeun 2 minggu deui. Heug teh direbut ku dulur keneh. Geura saha nu teu nafsu, saha nu moal amek. Ngan bubuhan ninggang di Haji Ahmad teu gancang amarah. Tapi sabalikna ari Bu Haji mah maneh hohoak. Jaga penting pikiran atuh Ratna teh. Komo mun kapisalakieun batur. Sakitu kapisalakieun aloge. Maneh wari rebut. Lain antepeun ieu mah. Kajunjung dulur ibu mah. Mah suka boga anak dihina kieu. Kan Eti. Ayeuna oge. Ku ibu disusul ka situ saeur. Penasaran lamun can ngawarah si Ratna mah. Panuriting anak mah Andi. Hari kitu kalakuanana mah rek diwarah we. Mun kitu mah sarua si Ratna mah jeung rek ngabaruntakeun ka urang. Ku aya wae nya. Tadi nama nyangka ka Kokom, bet jadi ka Ratna. Nah kumaha cenah eta teh. Nah aku Kokom teu dibejaan. Tapi raku. Cep Herman ka situ saeur. Nepi ka teu kanyahoan ku Kokom mah. Kurang ajar pisan. Bangga marah lamun kieu mah si Ratna teh. Eta waktu Pak Haji ka itu kumaha. Nah aku Pak Haji terbejaan. Cek Bu Haji hohoak. Awakna ngadeg-deg, amekna ngelentab-lentab. Heula Bu, sabar. Sabar. Ari nanaon teh. Ulah jeung nafsu. Sanajan bener Herman bebarengan jeung Ratna oge. Heula, ulah waka nafsu. Tanya heula Eti nu sabenerna. Kumaha cenah mimitina? Nepi ka bisa nyaho kitu teh. Nah ngan ukur nempo saliwat unggul atawa memang adu hareupan. Cek Haji Ahmad. Ya mah sapati-pati Eti datang ceurik. Lamun bohong mah. Nu kumaha ari Pak Haji? Nya. Tapi pan kudu bener heula alesanana. Ame urang puguh ngabereskeunana ka ditu. Cing kumaha mimitina ieu teh? Bok jawab. Nu sabenerna ulah rek ditambahan atau dikurangan. Cek Haji Ahmad nanya ke anakna.
Paromana tetep tenang, sanajan ambek oge, teu siga-siga, teu kawas Bu Haji. Mani ngadeg-deg, ngageremet, geregeteun ka tempona teh. Kieu bah, Makros abdi ke toko kota 7 di Parapatan dalam kaum. Pendak sareng Kang Herman ngeboncengkeun Biratna. Kalaresan we abdi teh keur eureun di stopan debeureum. Ku abdi teh terus disampeurkeun orang teh nya we. Herman teh jeung Biratna. Ku abdi teh ditaro sabiasa we. Ari Kang Herman mah ngadon ngeluk we tungkul. Sigana we sieun ku abdi. Tapi ari Biratna mah kalah malik nyarekan ka abdi teh. Pena abdi ngaku ka Kang Herman. Atuh abdi ge jadi nafsu. Nya ku abdi teh dilawan. Akhirna Biratna teh sadar pugu ari nafsu mah ka Biratna teh hayang ngagasak. Sakitu age abdi mah ngajenan keneh ka bibi. Ceuk Neng Eti. Bodoh we Eti mah. Padahal gampang we tuman. Bener bibi oge ari kurang ajar kitu mah. Wajib ngawarah mere pelajaran. Ceuk Bu Haji. Ke ari ceuk Herman kumaha harita teh? Ceuk Haji Ahmad nanya deui. Cicing we anjeunna mah ngan ukur pupurungkutan ngarumasakeun salah. Tah, kumaha Pak Haji ari geus kieu? Nah rek suka, nah rek cicing. Geus sidik anak dikieu-kieu ku batur. Ceuk Bu Haji. Ih, nya puguh we. Moal mah. Ngan urang kudu sabar. Ulah ngagugu teuing nafsu ngumbar amarah. Ari sabab lamun ngagugu nafsu teh sok malik cilaka. Bener itu salah. Tapi ulah dilawan ku keras. Bisi jadi riributan rongkah. Tapi raku kudu dilawan ku sumuhun atau mangga wae. Beungeunahkeun. Atuh urang teh beuki dihina we. Beuki ditincak hulu. Teu abdi mah teu sieun. Sanajan kudu riributan oge, moal rek sieun. Nya kudu wae cenah pegat duluran, teu naon-naon. Tibatan kudu dihina kieu mah. Nya duka ari bapa mah, da dulurna bisa jadi rek miberat oge. Ceuk Bu Haji malik amek ka Pak Haji. Kunaon ari ibu? Yeuh, keur bapa mah moal berat sabelah. Moal nekan nyalahkeun karatna wungkul. Ari sabab beratna ge moal ngalayanan lamun ku Herman teu dimimitian. Komo eta sifat ning awewe mah sasarebet model laki. Apan Eti oge daek soteh dume Herman ngajakan. Jadi dina perkara ieu mah salah duanana. Herman salah, Ratna salah. Ayeuna urang aya dina bener. Ulah asa aing pedah bener. Hayo nyieun kasar. Ulah Bu. Urang mah kudu sederhana we. Karatna wajib nanyakeun. Nya kitu deui ka Herman. Bener Ratna teh dulur bapa. Tapi moal rek mangmeunangkeun. Anu rek dicokot ku bapa mah dasar kasampurnaan. Ameh beres teu ngajadikeun kagorengan. Komo bari terus musuhan atawa ngajadikeun dendam mah. Tah bapa mah embung kitu teh. Ayeuna mah sidik Herman teh babarengan jeung Ratna. Geus, hayu. Urang bereskeun we ka situ saeur. Kumaha we carana mah sangkan teu nimbulkeun kagorengan. Nu pokok mah ieu mah kahayang bapa ulah ngagugu nafsu. Kade karatna ulah nyieun kasar. Sabab sanajan bener salah
Bapak mah yakin Ratna mah teu nyahoeun mun Herman teh bisa lakieun Eti. Da mun nyahoeun mah piraku deui Ratna daek kitu. Mun Herman jelas dihaja salahna teh. Sabab jelas manehna mah rek ngaheureuykeun ka urang. Apan geus nyaho rek kawin jeung Eti. Tur waktuna teh moal lila deui. Tapi nah bet ngabonceng awewe sejen. Apan ari sakuduna mah. Najan wawuh jeung nu sejen teh nya ulah nyerikeun teuing, bisi dicuriga. Ari ieu mah pan kalah ngahajakeun. Jelas pisan ieu teh Herman nu salah mah. Engke oge bapa mah rek neken ka Herman. Ayeuna sabar we heula. Ulah nafsu teuing. Ceuk Haji Ahmad. Kalawan panjang lebar. Geus mere kamandang ka Bu Haji jeung ka Nang Eti. Tapi Bu Haji tetep berat ka Ratna. Da sangkanana Pak Haji teh mangmeunangkeun Ratna pedah ka dulurna. Nyepiru aku we Cep Herman, nepi kacul poho ka Eti. Gap ka si Ratna. Mun ku si Ratna teu di parabuan mah. Panggih sakali meureun terus we di inuman Cikiih. Ceuk Bu Haji. Mohon Bu. Da benten lah tadi ge Kang Herman teh. Siga nu teu malire ka abdi. Pastilah di parabunan Kang Herman teh. Ceuk Neng Eti. Ih. Can puguh ibuna. Ulah waka goreng sangka. Apan Herman teh kakara 5 poe ayeuna teu kadieuna teh. Meureun wawuh jeung Ratna ge can lila. Mun nya ge di parabunan piraku geus terap. Ari kakara sapoe 2 poe mah. Ke ibuna ulah waka nafsu teuing ceuk bapa oge. Nah, cicingeun atawa sabaran mah. Atuh beuki dihina we ku si Ratna. Hayu et. Urang ka situ saeur jeung ibu. Urang warah geura. Awewe kitu mah. Cek Bu Haji teu beunang dilelemu. Jadi ibu teh rek ka situ saeur ayeuna. Nyirah deui atuh. Ayeuna mah penghanat keneh. Dingkekeun mah kapopohokeun. Pan geus peuting ieu teh Bu. Isukan we isuk-isuk ame salse jeung urangna tenang moal nafsu teuing. Ari ayeuna mah itu panas, ieu panas. Kumaha mun ngajadikeun kaributan. Cek Haji Ahmad nyoba-nyoba ngahalangan maksud Bu Haji. Nada teu sieun kana ributan oge. Hanyaho we. Ih. Lain kitu ibuna. Pokona mah kudu ngaragangan. Kudu era ku batur. Teu pihadeun ari kudu riributan tina perkara kieu mah. Ibu mah moal beunang dihalangan. Rek ayeuna ka ditu ge. Perkara bapak rek milu rek henteu. Eta urusan bapak. Cek Bu Haji bari terus we ka kamar rek salin. Teu lila geus kaluar deui. Dangdan teh ngan ukur salin pakean wungkul. Teu dibedak-bedak acan. Ke lah tuh Bu. Ari nanaon teh ulah gurung gusuh. Ari milu mah nya puguh we. Da bapa teh sawajibna kudu ngabereskeun milu tanggung jawab. Cek Haji Ahmad. Ya buru-buru atuh. Ulah ngagukan kieu. Ke lah Bu. Kudu puguh ari nanaon teh. Ulah gurung gusuh. Gurung gusuh mah sok loba picilakaeun. Sok-sok atuh geura disalin kitu. Cek Bu Haji semu nu teu sabar. Mohon, abah teh kumaha atuh nya? Bet siga nu teu nyaah geuning ka abdi teh. Cek Neng Eti. Ulah salah et. Ari abah mah moal kawas indung maneh. Kana nanaon teh gurung gusuh we. Abah mah tara ngalajur nafsu ngumbar amarah. Najan bener ngarasa teu ngeunah ge. Tapi da abah mah moal nafsu model indung maneh.
Dan nafsu kitu teh goreng kasebutna. Komo ieu biratna teh can puguh dosana. Tak ieu teh salah, sidik salah. Tapi teu dihaja. Dalamun nyahoeun mah ka Herman meureun moal daekeun dibobonceng. Ceuk Haji Ahmad tenang. Rap disalin. Lap kopeah bodas dipake. Sendal diganti ku tarumpah. Ari Bu Haji mah angot. Beuki ngageremet we jengkel, kesel. Ngadagoan udang dan samenit ge meni asa sajam. Buru-buru atuh Pak. Ceuk Bu Haji. Nya atuh pek ti heula kaluar. Da ieu ge enggeus. Ari eti moal salin heula. Ceuk Haji Ahmad. Geus we et. Tong disalin deui. Susu teh tah beungeut. Ulah kitu teuing era di jalan. Era di jalan. Tempas Bu Haji bariut kaburuan miheulaan ka jalan. Terila Pak Haji jeung Neng Eti nuturkeun. Celak kana beca. Sabeca tiluan era-era ge maksakeun maneh. Padahal biasana mah ulah boro tiluan sabeca. Duaan jeung Neng Eti ge tara. Ayeuna mah da rusuh teh cenah. Komo Bu Haji mah. Katempona teh mani teu geunah diuk oge. Tapi nyaeta hayang buru-buru nepi, hayang geura nyarekan ratna. Aduh kanca. Cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.